Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana. Patepang deui sareng Abi Winona Raini di channel Mata Satwa. Di dieu Abi bade ngadugikeun 5 warta anu faktual tur aktual. Zaman ayeuna masjid tiasa oge dijadikeun tempat wisata. Salah sahijina nyaeta Masjid Agung Baitul Huda Raja. Masjid Agung Baitul Huda aya di Jalan Raja Desa Kabupaten Ciamis. Masjid ieu ngagunakeun konsep bangunan khas Timur Tengah. Masjid ieu teh mangrupakeun masjid utama di daerah Raja Desa. Salianti digunakeun jeung ibadah, masjid ieu ge sok digunakeun jeung acara sosial. Contohna kamari aya acara nikah massal, sepitan massal, santunan anak yatim piatu jeung sajabana. Fasilitas nu aya di masjid ieu diantarana aya WC anu misah antara istri sareng pamengget. Aya oge nyadiakeun Al-Qur'an, mukena masjid sareng sajabana. Di masjid ieu oge aya taman anu jadi pusat perhatian masyarakat. Suasana anu adem, matak batur betah aya di masjid ieu. Sakitu nu tiasa didogikeun ku Abi diuwihkeun deui ka Wini Di dieu sasi nu teu apal kana namina seblak. Nah, di dieu rerencangan Abi bade ngareview seblak Teh Marisa anu tempatna aya di payunan Sekolah MA Ibadul Ghafur Raja Desa. Kumaha anu urang terang sadayana mangrupa seblak teh kadaharan khas Sunda anu loba diminati ku masyarakat, khususna di kalangan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana, tepangkeun nami Abi Yuli Adrianti Aziz. Abi tos aya di warung seblak Teh Marisa. Sabaraha modal awal teteh ngadamel warung seblak? Ngawitan Nabi ngadamel ieu warung seblak teh modalna mung 2 juta. Anu kadua, sabaraha pendapatan teteh setiap harina? Pendapatan Abi kurang lebih 1.500.000, alhamdulillah. Alhamdulillah. Manawi usaha ieu teh tos berdiri ti sabaraha ti iraha? Berdiri nama tetes kapungkur, tapi itu anu pun lanceuk diteraskeun ku Abi nyaeta ngawitan tahun 2022. Ti jam sabaraha warung teteh buka sareng tutupna? Warung buka nama tabu salapan nya ai tutup nama sarengsena, tapi Abi teh sok tutup nama jam 4 da kumargi capek gitu. Sakitu teh nu bade ditaroskeun, hatur nuhun kana waktosna. Hayu urang tingali cara ngadamel seblakna. Teh Marisa ngagunakeun konsep seblak prasmanan, di mana urang bisa nyandak topping seblak sapuasna. Hargana 1.000-an sabungkus. Penasaran ku rasana? Hayu urang teruskeun ka konsumen. Namanya guys, seblak teh mantap pol 5 jempol bintang 5. Enak kan? Guys, lihat seblak lagi atas FCM. Dan ku Abi diuwihkeun di kawini di studio. Beas anu naek, aya oge harga daging anu ngalonjak naek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatkeun nami Abi Sri Suci Ramadhani. Abdi nuju sareng Ibu Rukmaya anu ngagaduhan warung daging. Teras wae kana wawancara sabaraha pangaosna sakilona eta daging. Normalna 40 naik. Pangaosna per kilo 40.000. Teras wae pendapatan Ibu dina tiap harina manawi sabaraha? Ya minimal bangsa 300.000-an. Sebab keur kumaha harga daging jadi naik? Nujur ada awis. Awis kumaha? Meningkat pangaosna daasan barang mah hiji aya, apa dengar hiji kirang, tapi barang hiji aya. Iya, Pak. Aya bawana. Pasang walet. Diulisan deui ka Wini di studio. Warta anu salajengna nyaeta ngeunaan tempat wisata. Kanggo
bangunan sadayana anu hoyong tiasa wisata di daerah Raja Desa aya di Samida. Bukit Samida aya di Desa Raja Desa, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Di situ Samida aya punden berundak anu jadi ciri zaman Megalitikum. Bukit Samida mangrupa wisata bersejarah anu jadi kasang tukang ayana Raja Desa. Fasilitas anu aya di Samida diantarana aya gazebo, saung artistik, tempat foto, jeung warung kuliner. Taman anu indah cocok dijadikan tempat foto anu sae. Salianti tempat wisata di Samida, oge aya makam bersejarah nyaeta makam Prabu Gantangan putra ti Prabu Siliwangi. Warta anu salajengna nyaeta pentingna masangkeun rambu lalu lintas di setiap pertigaan sareng perempatan. Pentingna ngagunakeun rambu lalu lintas di setiap pertigaan atau perempatan supados tertib tur teu aya kejadian kecelakaan. Hapunten tina sadaya kalepatan sareng kakirangana. Wilujeng siap sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.